Kayak eta aduh. Atuh teu adil atuh. Tilu lawan duaan mah. Allah Akbar. Gimana ya? Akan ajaib. Ganggu. Di sini tuh depan kita itu apa ini? Seperti rumah kayaknya ya. Iya sih seperti rumah, tapi saya beridentik seperti kantor. Karena kan apa? Karena ada tiang bendera, Kang. Yang pertama yang bendera, tapi nggak tahu ini rumah asli atau kantor, nggak tahu. Yang intinya ini terbengkalai gitu kan. Katanya ada logo dijual, tapi udah lama nggak ada yang nggak tahu mau kenapa gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Balik lagi bersama kami di channel Karun Sunda ya. Jadi di sini kami ada di wilayah apa? Kadipaten. Ya, Kadipaten. Leuwi Seeng. Gitu kan. Lebih tepatnya Leuwi Seeng. Jadi di sini kami akan mengungkap apa, Kang? Rumah terbengkalai. Rumah terbengkalai ya. Jadi emang rumah terbengkalai ini emang tadinya itu bekas apa gitu, Kang? Bisa terbengkalai itu. Saya juga agak kurang tahu gitu ya, kan. kurang tahu. Nah, saya belum ngobrol-ngobrol warga sekitar, soalnya di pinggir jalan gitu, udah malam juga. Ya kurang tahu, intinya yang kelihatan seperti kantor atau seperti rumah, tapi terbengkalai udah lama gitu kan. Menurut cerita yang beredar di masyarakat ini, kalau Kang tahu gitu, coba cerita. Banyak gangguan gitu kan. Oh, banyak gangguannya. Katanya gitu, tapi saya jadi kurang tahu. Saya bisa menyimpulkan, jadi gini, jadi bukan akibat. Jadi sampai sekarang makanya nggak ada penghuninya itu akibat ada pengganggunya apa gimana itu? Nggak tahu, beredar mitos meren gitu. Sunda ya kan? Meren gitu kan, lamun saumpamana nu rek meuli pasti hayang nyaho heula. Oh iya gitu iya kan. benar. Meren denge-denge ti masyarakat ulah meren yang kumaha bisik aya gangguan kan terang. Iya. Akhirnya orang mencoba jang menet ladisir carinya gitu. Ya, cari tahu gitu kan. Benar. Ya, untuk kali ini ya mohon maaf kalau ada kesalahan kata, intinya stay orang Sunda. Mantap. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mencoba memasukkan sosok jin gitu yang ada di rumah tadi. Rasul. Cicing pada tataro sab cicing. Cingke. Dianya naros. Bener anu nyicingan imah nu tadi. Barangkali tuh. Cing bade naros cicing. Calik da mau naon bager ya cicing mau baik-baik. Cicing mau nyan sok mau rampas sok. Dianya kasebutna imah anu tadi teh kosongnya geus lila. Lila dewek ngahuni didinya geus lila di barang eta kosong. Terus eta peda berarti dek teh sok ngaganggu ongkos sok nampakeun gitu. Ieu teh naon wujudna teh?
matak nanya gitu kadel gitu misalnya jadi kia eta berarti anu matak kan dijual jadi lamun arek anu meuli teh dewek teh sok nampakeun gitu pikeun itu nanti iya aku mah jadinya teh dewek bae eta lobaan nanya unggul orang jadi orang mah teu diajak naon-naon orang mah nanya unggul cicing calik orang mah nanya unggulnya jadi dia sebutnya eta lusulila terbang kalai orang aneh aya anu ganjal gitu nah teu payu-payu gitu jeung nepikeun ka imah nage loba dukutan gitu kieu aneh gitu kan pikeun naon jeung cenah mah gitu karek cenah urang gitu loba gangguan gitu udah wek teh ya ulah lah oh aya deh gitu babaturan dewek bener dari pemimpin gitu oh lain naon jadi kayaknya ulala urang agang tayang mah awon atuh geus kuduna eta mah kahayang dewek lain geus kuduna aya nu nitah saha raja dewek oh jadi lain ti jelema nu nitah lain oh nu dadaek kanan di tita manutnya ka rajanya oh ulah kitulah ulah ngaganggu tuh eta mah kahayang dewek kahayang raja dewek lain geus kuduna beda takdir kodrat beda jeung kuduna beda nya ulah ngaganggu enggesan kitu wae ye pikeun sok kieu bae lamun etanya lamun eueuh gak anon lamun embung hayang eueuh gangguan di dinya kumaha kudu dicicingan ku jelema kitu pengen kosong bete ku deweknya ye sing era lah kuno maha kawasa suhu tama bangunan wujud gitu nu dohir nu aya di dunia nu gaib mah jeung nu gaib deui tadi itu di gaib gitu hanya di gaib gitu maksudnya henteu teu ngaganggu ka jelema karunya jelema oge sarua bae mau diganggu ayeuna urang ngaganggu dewek nahan teu diganggu gitu bae nya heueuh urang ge henteu aya marentah mangan ulah gitu ulah ngaganggu ka jelema urang aya permintaan di masyarakat di wargana sok ngaganggu jeung sok nampakeun goreng gitu urang mah ada yang nanaon eta teh hiji tong ngaganggu syukur-syukur dek ngilu ke ajaran urang nggih ya ulah syukur-syukur ngilu ke ajaran urang ke ajaran nu bener nu lurus nu caang atau insah tidinya tah itu mah urusan aja ngeuing ka dieu kumaha pindah bae atuh padu bae nya ani mah rasa pemimpin geus nam ka ditu nam karena kang sartian ya nah jadi tadi tuh langsung rajanya yang masuk kan oh enggak kira langsung masuk rajanya jadi entah
lamun cek Sundana kan bebeja teh wawartosnya intina mah bebeja heula ka raja meureun duka kumaha ka dituna erek dituluykeun deui kitu intina mah. Ya oke, untuk selanjutnya kita lanjut aja. Untuk kali ini kan kita akan memasukkan sosok rajanya atau pemimpinnya gitu kan. Untuk kali ini saya mengganti mediator ya, karena mediator yang tadi baru pertama kali menjadi mediator udah latihan gitu, amat kecapean dia tuh, tadi juga hampir haus gitu. Langsung aja. Akibat sosoknya terlalu besar jadi ke mediatornya juga lama masuknya juga, dan untuk menyempurnakan ke mediatornya juga agak lama gitu kan. Ieu ke badeta taros berarti anjeun teh nu ngagegeh di bumi kosong eta. Ganggu kalau aya permintaan di masyarakat kena sok loba gangguan. Urang mah teh diajak diadu nya nya euk bae di dinya mah asal ulah ngaganggu wae gitu. Nah, sukses. Cicing urang mah urusan jeung dewek. Urang mah langsung ngomong jeung raja ya cicing. Urang mah baik-baik gitu. Jangan ngajak diadu. Dikumahakeun saanu ngamimitiana. Urang teh diajak diadu ti awal oge. Kumaha? Urang mah enta kasepakatan heug bae rek di dinya mah. Hiji ulah ngaganggu ka bangsa jalma. Nah, heuh. Geus nyaho nah ngaganggu bae. Komo dewek anu marentahna ka murid-murid anjeun ka sa prajurit dewek. Aing berkuasa di dinya. Nggih, ceuk saha? Nu kuasa mah Gusti Allah. Beda deui. Nyiptakeun dewek. Sa Gusti Allah sing era. Mau. Nah. Nah. Apalin ka Gusti Allah nu nyiptakeun dewek. Waduh. Ada kan? Tok, belak. Orang mau nganahakeun anjeun, orang mau urus anjeun. Orang ngajak baik-baik di dia, ngajak diadu, ngajak kegaduhan. Iya di mana deh? Coklat beras aku ai.
Lah aya naon ieu teh? Lu tong didengek. Cing. Orang urusan jeung raja anjeun. Cing kuaing lah cing nu kieu mah. Miluan. Naon mesti diajak diadu. Ngentak kesepakatan. Kudu modal si enak eta. Saha nu berkuasa Gusti Allah. Sanu bisa nyebutnya Gusti Allah. Ayeuna aya tunggu. Dewek musik bangsa jelema kumaha? Deungeunna Emang eta tempat aing. tempat jelema di dunia nama dohirna. Nu kajeng deui. Tangsur jeung jelema. Penyana dewek ngaganggu ka jelema sok. Aing jelema teh boga dua sifat. Naon? Eta lamun manehna euker kasebut kasangsaraan dewekna. Kosok ngumpulkeun ngaran-ngaran anu tepat kana jelit panas. Naon Allah. Panas kanjeng. Panas kae. Teungeunna. Deungeunna. Apa teh salib Allah? Nyiptakeun anjeun. Sing eling. Kita untuk mengrajai. Bener diciptakan panjang. Bener. Dewek diciptakan usaha. Batu ciptakan usaha. Sok. Allah. Iki ulang aja. Iki. Bau. Iya ceklan bau, pengipan kan bau. Kamu ngajak diadu. Kayak lah eta aduh. Atuh teu adil atuh 3 lawan 2an mah. Itu adil. Tiluan jeung tiluan. Sadarkeun lah Kang, sadarkeun. Nangguk lagi raja maneh. Raja maneh tah. Itu adil, Kak. Lainnya trek di Aradu. Orang mah niat naon? Tadi naon man. Sahabat datang ka dieu. Akbar. Deuleu raja mah. Akbar. Akbar. Tempor raja mana enak kumaha. Oke nya untuk kali ini ya rajanya kalah karena saya juga hampir debat siapa yang nyiptakan prajurit, siapa yang nyiptakan dirinya juga dia juga bingung sebenarnya. Dan ini salah satu prajurit yang satunya belum kelar nih yang awal masuk. Allah Akbar. Allah. Oke ya. Untuk tidak banyak lama, mungkin Kang Yudi langsung saja memberantas gitu kan. Tadinya saya tuh sempat mau ngobrol-ngobrol dulu, apa mau kesepakatannya yang utama gitu kan. Apa mau kesepakatan, apa mau dia, dan untuk yang lainnya gitu kan. Dan ternyata Kang Yudi langsung saja mengeluarkan sosoknya, dan ini apalagi nih? Akan rajai. Raja Cahaya. Ampunten wae, ampunten. Raja anjeun kasebutna murka kan nyiptakeun dewekana nyaeta Gusti Allah. Akan Cahaya. semuanya. Tapi ya tadi nggak tahu prajuritnya, nggak tahu apanya, tiba-tiba masuk ke Kang Yudi gitu kan. Wala kuatan bila dia. Alhamdulillah kita bekasi. Tiba-tiba aduh ya Allah, kaget juga, nggak tahu. Pokoknya banyak yang masuk karena apa? Karena nggak terima gitu kan, sang raja dileburkan itu. Nah itu juga ada sosok lagi yang mau masuk nih.
Ayo, punten. Ya ganggu. Ngeganggu di mana Ki? Raja. Raja Dewek baik murka. Waduh. Nah, alhamdulillah ya. Untuk tadi kan kata saya juga banyak yang kesurupan, banyak yang kemasukan tim para mediator. Terutama yang host juga kemasukan kodamnya. Kodamnya itu juga menolong raganya gitu kan. Oke, untuk kali ini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun tindakan maupun apa, saya ucapkan mohon maaf gitu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.